geus laksana bunga kacida bagjana alepaskeun titel jomblo uing parerepok jodoh repok jodoh kajurung kudoa indung dijajab ridho di bapa digaronya ku tatangga dinyangka kawin laksana asik kawin laksana panganten anyar ketingkah hiji sok jaim panganten anyar ketingkah dua ya panganten anyar menta tuluy katagihan panganten anyar hudang sare kaberangan bakat kuareg mepene kawin laksana asik dengan kawin laksana kajurung kudoa indung dijajab ridho ti bapa digaronya ku tatangga dinyangka kawin laksana kawin laksana panganten anyar petingkah hiji sok jaim panganten anyar petingkah dua ya panganten anyar menta tuluy katagihan panganten anyar udang sare kaberangan panganten anyar petingkah hiji sok jaim biasa nama panganten anyar petingkah dua ya panganten anyar menta tuluy katagihan panganten anyar udang sare kaberangan panganten anyar petingkah hiji sok jaim panganten anyar petingkah dua ya panganten anyar minta tuluy katagihan panganten anyar hudang sare kaberangan bakat kuareg mepene mesat ngapung luhur jauh di awang-awang meberkeun jangjang urang kuningan tayat kari Rojak ai urang kuningan tepan seubagina ieu teh da aya catetanana kuningan atuh kanggo keluarga ti bobos bae mah ti keluarga besan anu mana keluarga bapak dan ti bobos anu mana hoyong tepang kapayunan ke mana anu mana
ikut anu mana kalau api ikut anu mana api ikut kapayunan api ikut cetuk bogor ayo kapan Cubit-cubitan Mas Ale senggol-senggolan senggol-senggolan Mas Ale cubit-cubitan hari bapak hajat ke saya ibu hajat nak bapak hajat deh kalau ibu hajat deh cinewa ayah cek aku agak tiba bos sama nih cari cing baik kanggo aku agak bapak hajat salang aku agak tiba bos teh anu mana haturan kapayun heula atuh dah hiji-hiji mata aya ieu teh catetan anak jadi baik gitu kasadayana ayah gitu cek keluarga bapak hajat sareng bapak besan nu tiba bos anu mana bapak hajat ti wae nu kapayun raya rumu bapak hajat hayang tepang anu mana bapak hajat hatur nuhun aduh alah ye hatur nuhun iyo ayo saweran nek mimi oja iyo ayo saweran nek mimi oja mung urang tepung lawung urang sosonohan heula geningan sonohan bang Jalan-jalan narakan
Bapak Hajat diaturan macam mangga. Pak Hajat. Bos cilok, ayah bos cilok. Kangge bos Broza. Bos Bekasi, Ayah Nendra. Bang Ibu. bungsu Abdi moal kabitan lain butuh ku harta ojang badana
Bos ayam lagi. Bapak Gunawan, mana Bapak Gunawan? Bosnya Pulau Intan. Alun-alun Majalengka, puseur daya negeri urang, diapit dua bundaran, cuci kasong jeung dimunjung, empat segala rupana. Pak Gunawan rengkak pola rahayatna, budak tur tekolotna, rasanya mun berang tinggal suliwarkan mun sore barudak maraya lepas, tikar lip lampu taman omong minggu ramena katulungan, alun-alun Majalengka, pajan kidul kalih gedong sigro, belah kulon Masjid Agung, rakyatna napak dina agamana. Mangga mama pada majeng mah. Halo Bapak Hajat, mana Pak Hajat di atasan? Pak Gunawan, bosnya Pulau Intan. Alun Majalengka, puseur daya negeri urang, diapit dua bundaran, cuci kasong tempat segala rupan, rengkak pola. Kalau Pak Gunawan ada, Pak Gunawan bos Intan, suruh ke sini ayah, suruh ke sini. Budak tur tekolotna, rasanya Pak Gunawan. Mun berang ting suliwarkan darah, mun sore
rupa Bos Pulau Intan mana? Rengkat pola rahayana Tebudak tur tekolotna Terus anu saya mundur
waktu salira ngantunkeun abdi saha nu tega waktu salira midua cinta saha nu tega waktu salira megatkeun asih carios tebuktingan ukur lanca linci akang mah cintanya dibagi bagi abdi kapok mual arek percaya deui akang mah sukanya mengobrol janji non hartosna papajangan pami anceun niat kanyerikeun non hartosna sasareungan pami anjeun ukur sahareuyeun naon hartosna papajangan pami anjeun niat nyerikeun naon hartosna sasareungan pami anjeun ukur sahareuyeun ayeuna abdi bade ngarumah tanggi akang jangan merasa sakit hati wajar abdi upami milih anu pasti mangga akang ayeuna mingari deui saha nu leupan waktu salira mutuskeun cinta saha nu leupan waktu salira ngantunkeun abdi saha nu tega waktu salira midua cinta saha nu tega waktu salira megatkeun asih carios tebuktingan ukur lanca linci akang mah cintanya dibagi bagi abdi kapok mual arek percaya deui akang mah sukanya mengobrol janji naon hartosna papajangan pami anceun niat kanyerikeun naon hartosna sasareungan pami anjeun ukur sahareuyeun naon hartosna papajangan pami anjeun niat kanyerikeun naon hartosna sasareungan pami anjeun ukur sahareuyeun ayeuna abdi bade ngarumah tanggi akang jangan merasa sakit hati wajar abdi upami milih anu pasti mangga akang ayeuna milari deui mangga akang ayeuna milari deui mangga akang kang akang milari deui